Sampurasun Sobat Caki. Kumaha daramang sadayana? Teh Mai doakan mugi-mugi sadayana Sobat Caki di bumi sarehatnya. Nah, tepang deui sareng Teh Mai dinten ayeuna dina acara Caki nyaeta carita kitab suci. Tah, barudak ayeuna Teh Mai bade ngadugikeun carita nyaeta tentang Raja Ahasweros. Tah, Ahasweros teh ngagaduhan permaisuri namina Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti kapungkur teh henteu nurut ka rajana, ka carogena nyaeta Raja Ahasweros. Janten Ratu Wastina dipiceun, tah digentos ku mojang anu geulis nyaeta Ester. Nah, ayeuna Ester anu janten permaisurina Raja Ahasweros. Tah, Sobat Caki, Ester teh keponakanana Mordekai, aranjeunna teh bangsa Yahudi anu linggih di kerajaan Ahasweros di Susannya. Nah, hiji mangsa aya namina panglimana Raja Ahasweros nyaeta Bapak Haman namina teh. Tah, Bapak Haman teh entersep ka bangsa Yahudi kulantaran aranjeunna teh sirik. Tah, Bapak Haman teh gaduh hate goreng, hate jahat ka bangsa Yahudi. Bapak Haman hoyong numpes bangsa Yahudi nu aya di sabudeureun kerajaan Ahasweros. Tah, Sobat Caki, harita Bapak Mordekai dongkap ka Ester. Anjeunna nyarios lantaran nyaeta nguping Bapak Haman teh gaduh rencana bade numpes orang-orang Yahudi anu aya di sabudeureun kerajaan eta. Nah, tapi harita aya peraturan dina kerajaan. Upami henteu disauran ku raja teu kenge ngahadep. Tah, maksud Bapak Mordekai manggihan Ester supados Ester ngahadep ka raja. Tah, saur Ester kieu, tapi kan teu sembarangan ngahadep ka raja teh upami teu disauran teu kengeng. Nah, akibatna engke upami teu disauran urang ngahadep hukumanana mati. Tah, Sobat Caki, kinten kumaha tah Ester teh tetep ngalakonan ngahadep ka raja atau henteu nya? Cobi tebak. Nah, nya Ester saking nyaahna ka bangsa Yahudi, bangsa anjeunna oge nyungkeun ka Bapak Mordekai supados ngawartoskeun ka sadayana orang-orang anu bangsa Yahudi supados aranjeunna puasa 3 dinten. Ulah tuang, ulah minum. Supados Ester tiasa menakan ngahadep ka raja. Nah, akhirna Ester menakan ka raja. Raja harita henteu ngambek, henteu nyarek. Tapi raja nampi Ester. Nah, terus nanyakeun, "Aya naon Ester? Ngahadep ka abdi," saur raja teh. Nah, terus Ester nyarita bahwa salah sahiji panglima di kerajaan eta teh nyaeta Bapak Haman gaduh niatan bade numpes bangsa Yahudi. Ah, kaget murang kalih. Rajana kaget. Nah, si Haman teh bade numpes bangsa Yahudi aya-aya wae. Tah, tos kitu raja nyauran Haman supados ngadep ka raja masalah eta. Nah, barudak Haman tadina teh tos ngadamel tihang kangge ngagantung Mordekai supados digantung si Mordekai teh. Tapi raja malik ngahukum Haman karena Haman gaduh hate jahat ka bangsa Yahudi ka Mordekai oge. Nah, jadi akhirnya naon terjadi? Nyata Haman sorangan anu digantung, dihukum mati, ditihang anu dijieun ku Haman sorangan. Tah, murang kali nya ayeuna urang kudu belajar, urang teh teu kengeng
gaduh hate anu goreng, hate anu jahat kasadayana ka orang-orang sadayana. Urang teh kudu gaduh melas asih ka rerencangan urang nya kitu nya. Sahabat Caki cekap sakieu carita dinten ayeuna, engke orang tepang deui di lain waktos. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.